usum Natalan milu kuari Natalan, usum tahun baruan milu tahun baruan. Lamun ngan sakadar lu Natalan jeung tahun baruan doang Kristen doang mal macet jalan. Nu ngamacetkeun jalan, anak-anak Ki Haji. Termasuk Ki Haji. Teh milu tahun baruan. Milu kitu Natalan, Masya Allah. Padahal mun urang nyaritakeun Natalan, eta teh ngan sakadar itu penyelewengan tabang dek ngagejeburuskeun urang. Ti ditu Natal di mana tah ayana di zaman Paus tah. Perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya Natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah. Jeung teu aya tah ti ditu Natalan kudu dikitu-kitu andai kata endeup mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa, pasti tahlilan, pasti macam-macam Taurat atau Injil nu asli. Jan geus Injil nu asli nu kuari mah eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana Natalan milu rame, nyana tahun baruan urang milu macet, Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang moal macet. Berarti budayanya na ieu geus merambah ka urang. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Nah ieulah kudu dipikirkeun ku urang. Nu geus bebeja ka kula kuari geus bebeja ka kula ieu anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe, nu leungit anakna nu saminggu, anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang. Sekitar Balaraja, sekitar Cigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, kecamatan Tangerang Barat lah ya. Nulis lalengit pamajikanana. Beneran lain lalagaan. Ndek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus dibokingnya nembereun ku Korea ku bule. Ya Allah, ku lagi milu prihatin. Ditanya kula salakina anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2. Anu boga anak 3, anu geus boga anak, anu geus lila cenah rumah tangga ngan teu boga-boga anak. Laleungit coba ieu. Ge beres tahun baru maruncul deui. Periksa coba papalangkakan anak urang. Coba ngagedean tan teh coba ieu. Masyaallah. Baheula mah urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota ku ari maka urang. Ieu kakara kos kikieu kieu tahun berikutna sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa banu sarrun beki goreng cilaka. Urang mah kuari geus karolot masih kene bisa menikmati ayat-ayat wallahu alam kahareupna. Zaman anak jeung incu urang masyaallah geus hararese lain lalagaan ieu mah. Zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki. Eueuh aki geus heset teu bisa nonton TV. Kabelah dieuna geus make eta naon garek colokan kuari wa TV di bawa geus make 3G geus make BlackBerry kuari geus aya sistem anyar deui. Wah geus sagala rupa canggih kuari mah geus kadugalan kagorengan dibawa terus setiap saat ka kamar mandi, di jalan, di mobil dan lain sebagainya. Mopo ka Gusti Allah. Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isuk pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke deui kumaha. Kiai geus balalangkrut kabeh kos kitu kabeh. Ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah. Jasarua kiai jeung lain kiai, batur geriditnya na leuwih hebat geriditna, batur jeung proposalna hiji nya mah 5. Berarti cinta dunia na luar biasa nu ngelempeng-lempeng jeung nasehatan anak incu urang coba. Nauzubillah min zalik wa min zalik.